Bata jalma anu nyembah kabar ilmu boga tapi henteu jeung amal, artina teu diamalkeun. Tah tetep eta bakal cilat. Amal tanpa ilmu bakal ditolak, artina henteu ditampi ku Gusti Allah. Berarti urang teh kudu nyupri ilmu. Ngan kade dina zaman anu kiwali mah urang teh kudu leres-leres nengan ilmu teh anu henteu pernah pegat ti Kanjeng Nabi ka guru-guru urang sadayana. Kade da aya katerangan anu sejen nyaeta anu pernah pegat nyaeta bujang-bujang sareng Kanjeng Nabi jeung sahabat oge tos putus. Bujang-bujang jeung sahabat jeung para waliullah oge tos putus. Bujang-bujang jeung para waliullah jeung ulama-ulama oge atos pararutus.